lalakon bapa moyang urang jeung ibu moyang urang Kangjeng Nabi Adam alaihis salam beserta ibunda tercinta Hawa. Anu tadina bapa urang Adam jeung Siti Hawa senang-senang di surga. Kita cicing sakadaekna teu dibere wates wangen waktuna, dibere kesenangan segala rupa nu aya di surga, bubuahan, inuman, istana, kendaraan jeung sajabana. Hiji nu ulah diganggu, ulah dideketan, komo didahar ialah tangkal gandrung. Tetapi iblis anu boga panyakit hasud di jero hatena ngunek-ngunek caknyana aing bae nu turun ka dunia ge kudu turun ka jeung kukumal. Sepi aing di dunia wasia. Digodalah ku iblis lantaran geus teu bisa ka sorga iblis teh, maka cicing di luareun sorga di pintu gerbang sorga Kangjeng Nabi Adamna nu dipanggil ngobrol lah nu saurang di luar sorga, iblis nu saurang di jero. Mantak lamun anu nganjang teh ya nu apel lalaki di luar, awewe kan di jero ngobrol, tak eta lalaki iblis. Nurutan iblis jana di luar. Ngan haju sok diasupeun deui ka jero atau dikaluarkeun jadi iblis kabeh. Cek sakaol mah melalui orai. Kurang puas ngobrol lamun teu asup. Iblis asup ka orai, langsung ka jero surga, ngobrollah berhadapan jeung Kangjeng Nabi Adam alaihis. Ngobrol sekali, dua kali, tilu kali, sakumaha kamari eleh deh et Kangjeng Nabi Adam dibalikeun fakta ku iblis, nu heueuh jadi ulah, nu ulah jadi heueuh. Nu dilarang jadi parentah, nu parentah jadi larangan. Terus saya datang ka kuari iblis begitu bae terus. Nu tadina dilarang wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal. Awas Adam, ieu mah ulah digagugat. Terus bae iblis ngagoda ceramah, pidato dan lain sebagainya. Limit dengan kelimitan godaan iblis, maka Kangjeng Nabi Adam tergodalah oleh iblis nu dilarang teh didahar. Begitu didahar ku Kangjeng Nabi Adam alaihi salam teh kapan falamma zaqa syajarata barang diicip-icip ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa eta tangkal gandum didahar teh kontan harita keneh badat lauma sauatuhuma ucutan eta pakaian kebesaranana teh langsung longsor teu make nanaon. Kangjeng Nabi Adam teh zahire bre kubul jeung duburna katingali teu bisa dihalang-halang. Eueuh pakaian anu daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam kitu keneh di Siti Hawa lantaran ku Gusti Allah teh dimeunangkeun pakaian untuk jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah. Sataranjang Kangjeng Nabi Adam teh otomatis wa taufiqo yaksifani alaihi mami waraqil jannah. Kangjeng Nabi Adam teh nyokotan daun-daun sorga lantaran pakaian kebesaran, keagungan jeung kebanggaan mah teu bisa dipake ku ari mah pake ampok-ampok daun sorga dipake nutupan kubul jeung duburna. Masya Allah.
dicarekan ku Gusti Allah wa nadahuma rabbuhuma cek Gusti Allah Adam Hawa alam anhakuma antilkuma syajarah apakah aing teu ngalarang ka anjeun duaan tina ieu tangkal kayu wa aqul lakum pan aing geus nyarita ka anjeun duaan lain sakali inna syaitana lakum aduwwum mubin bahwa setan mah musuh nu nyata pan ka anjeun teh kurang kumaha aing ka anjeun aing agung kurang kumaha ka si Adam Hawa ngawas-awas hiji ieu teh ulah di dahar nomor kadua siga ada setan pan aing geus kurang kumaha sia kagoda keneh bae hah tidinya kulantaran karasa kabeh pakaian ucutan nu daek nempel di Kangjeng Nabi Adam ngan sakadar make ampok-ampok kungkul Kangjeng Nabi Adam brek sujud jeung Siti Hawa cek Gusti Allah ulah sujud sia ulah sujud udang bakal nyawa sia awas akibat tina maksiat sia kae Kangjeng Nabi Adam langsung cerik ngadoa ka Gusti Allah qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin cek Kangjeng Nabi Adam rabbana duh pangeran abdi sadaya zalamna abdi teh ngazalim nganiaya ka diri abdi kunyulayan ka parentah Gusti abdi mah abdi ngaku maksiat ka Gusti wa illam tagfir lana lamun Gusti teh ngahampura ka abdi sadaya wa tarhamna jeung Gusti henteu mere rahmatnya dedeuh ka abdi niscaya lanakunanna minal khasirin tuh atuh abdi teh yakin jadi jelema anu rugi luar biasa sami sareng Gusti hampura kasalahan abdi rahmatan abdi Gusti nu geus bae maksiat abdi teh ulah dijadikeun abdi teh termasuk jelema anu rugi saendang-endang rugi saumur-umur abdi ngaku Gusti abdi teh maksiat abdi teh ngaku kasalahan Gusti tapi pan Gusti mah maha hampura Gusti mah maha rahim rahmatan abdi jeung magfirahan abdi nyanggakeun sadaya-daya ti luhur sausap rambut ti abdan saibas dampan nyanggakeun ka Gusti bade dikumahakeun abdi sia cek Gusti kunaon teu didengikeun sakieu ayana abdi teh Gusti tidinya Kangjeng Nabi Adam langsung nyeri beuteuh mules Siti Hawa ge mules sarua bae lumpat ka kaler lumpat ka wetan ka kidul ka kulon lulumpatan lantaran mules cek Gusti Allah Jibril Adam tuh lulumpatan tanya dek naon jol malaikat Jibril stop Adam kunaon maneh lulumpatan Jibril mules teu kahartieun ku malaikat mules naon ih mules ieu aya nu deuk kaluar atuh kaluarkeun di mana Jibril dek dikaluarkeun anak atuh terserah coba pilih apakah dek dipermadani apakah dek di luhur kasur apakah dek dihandapeun tangkal kayu anu rindang nu dihandapna indah apakah dek di anhar bangawan sok Jibril teu pararantes teu parantes ieu mah lantaran ieu mah pasti kasih naon lain deui mah nu kaluar ieu mah asana lain deui kok jadi kieu sih kunaon emang cek Kangjeng Nabi Adam teh dipersilakeun abdi di sorga minuman kadaharan jeung sajabana iwal ti ieu nu dilarang ku Gusti Allah pan anjeun ge nyaho Jibril ieu mah dilarang
ieu mah sia mun di dahar mules beteng ke kaluarna jadi tai. Nu mantak ge. Atuh ieu teu pantes di sorga mah nya di sorga aya WC. Teu bisa di sorga mah. Lain sorga tuh aya WC mah hotel bintang 5 tambahan di 2 bintang 7. Tetep bae aya WC-an bae. Aya WC-an bae. Lamun urang ningali perhotelan sadunia di Abu Dhabi nu termewah di dunia sapoena eta teh kapan 100 juta. Deuk saha nu hees di dinya. Sapoe 100 juta atau pan sapeting 100 juta, sapoe sapeting 100 juta di ditu mah. Ku lagi ngan sapeting di tadi ditu. Aja bebeakan. Di Jakarta mah hotel Hilton, hotel HI dan hotel-hotel lain moal aya bintang 5 sekalipun di urang teh moal aya nu 100 juta paling jago di urang teh 10 juta paling jago geus. Paling jago sampai sapeting teh sakitu. Mewah da luar biasa. Ka Yordan, ka Mesir moal aya. Tapi di Abu Dhabi diciptakan sedemikian rupa untuk perkumpulan orang-orang nomor 1 di dunia. Anu datang kadinya ada ge eta adalah pemain-pemain kelas dunia. Anu urusan perdagangan minyak. Bangsa tuan-tuan minyak, Arab, Amerika, Australia. Termasuk nu datang kadinya teh anu sok jual beli senjata, jual beli nuklir, istirahatna di dinya. Kok bisa mahal sih Kiai? Di dinya mah serba emas, WC na emas. WC emas, WC. Atuh eta mun WC na emas atuh komo tempat tidurna. Haju titah milih datang kadinya titah milih awewe unggal negara aya ieu geus gulak-gilek sataranjang kabeh. Tinggal milih we urang nu mana. Kula mah harita nyokot bojong belah. Ieu sabangsa jeung aing ya. Di dunia ini model kos sekarang itu. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Artinya sehebat, seindah, seutama-utamanya di dunia tetap bae ngising gane wae. Lain sorga tuh ngising. Urang ngabangun imah puluhan miliar diciptakan secara surgawi. Diindah-indah ku urang taman dan lain sebagainya, cai sing kolocor hewan dan lain sebagainya. Dimimiti hewan-hewan lauk anu araraya, hewan-hewan kampung maya, tambahan hewan-hewan anu bengis tur lingas, mau macan gajah buaya diayakeun supaya jadi sorga. Tetap wayah nyeri beuteung ngising bae. Lain sorga tuh kos gitu mah. Lain sorga, nanti di dunia mah ulah ciptakeun sorga lantaran tetap bae ngising bae. Nah, ya Kangjeng Nabi Adam teh lulumpatan horenganan deuk ngising. Cak malaikat Jibril, MCK-nya belum dibangun, Dam. Tidak ada MCK di sini. Aduh, Kangjeng Nabi Adam puyeng teu pantes banyak kudu ngising di luhur perbadani. Manya kudu ngising di luhur kasur, manya kudu ngising kitu di jalan anu sakitu indah napan sorga ieu mah. Manya aing kudu ngising di handap bentangkal kayu nu rindang nu indah nu tararis. Manya aing kudu ngising di bangawan di kali sedengkeun caina ge herang putihna ge alahbatan susu. Seungitna alahbatan kastori. Amisna alahbatan madu manya ku aing diisingan di dinya. Atuh teu bisa emangna kali cadas. Diisi kan pantas sama kali cadas. Di dia nu ngising, di dia nu mandi atuh cadas ngaranna ge. Di ditu nu ngisikan atuh los. Mentak hararideung urang cadas mah. Sorga pa dieu mah. Masyaallah. Kangjeng Nabi Adam kacaritakeun terus bae muter teureun-eureun lantaran ieu azab pilara nu di jero beuteung teh lantaran maksiat deuk dikaluarkeunna teu pantes. Ai kudu dikaluarkeun mah tu bisa bae jeung Siti Hawa teh ngan teu pararantes ditahan ku Kangjeng Nabi Adam.
nu mantak ditanya ku Gusti Allah, Adam kadieu sia. Abdi Gusti. Kunaon ieu maneh make di dahar? Abdi nu mantak ngadahar ke disuguhan ku pamajikan abdi Hawa. Mun teu gara-gara pamajikan abdi nyuguhan ka abdi mah abdi memoal diala ku pamajikan abdi haju dikemas sedemikian rupa disuguhkeun ka abdi tah nu deuk disalahkeun bapak majikan abdi. Alah. Tak ciga deui urang bapak pamajikan teh. Bisi salah nyuguhan. Iya. Urang mangeunah-ngeunah daharmu mantep jasa geus dahar ditanya ka ieu bona ti warung. Sial teu pamajikan blon. Urang deuk nyarekan pan geus datang ka beheung sangu. Haji urang na sarwana geus satu isu ngabon deui bae. Sarwana tah bagus. Jakarung can laku cek. Hawa aya sia. Abdi Gusti. Ulang maneh ieu make jeung disuguhkeun. Maneh ngarumpak tina perintah. Kunaon? Abdi teh gara-gara nama orai Gusti datang ka abdi haju eta orai teh ngabibita ka abdi. Mana oraina? Tuh keur ngaringkuk di juru sorga. Orai ka dieu sia. Orai datang abdi Gusti hampura abdi mah lain makhluk sorga sebenarnya mah. Wawanianan sia. Aya nu nitah Gusti. Saha nu nitah sia? Iblis. Mana iblis dah? Nyaho si eta mah teu puguh. Lompatan hihiberannya nama aya kahayang sok datang, nya nama teu aya kahayang mah pon eueuh, nya nama kitu bae tiba heula percis kos DPR. Aya kahayang mah hayang dipilih bo, atuh ka kiai ge mandap-mandap naon kahayang dibere ku nya naik kitu mah geus kapilih. Kiai leumpang ge ku nyana kacana ditutupan eta, nu kos kitu ngaranna turunan iblis. Cak orai ieu mah sia nyalakeun ka aing blon. Orai ngomong jeung Allah kos kitu. Sak DPR kaduh ngaji aing anu itas ya kaji tadi. Atuh lain DPR beja pemerintah ge kos kitu. Mana iblis sakada? Nyangakeun ka Gusti. Des cari sia. Aya naon deui Gusti? Iblis mah teger meta aja sia aja sa iblis mah. Aisyah kurang ngaganggu ya. Hah? Das. Kanyahoan ku aing sia horenganan serangkai ternyata. Dah. Kuari sia ku aing dihukum. Hiji mane Hawa lantaran maksiat kain. Adam gara-gara sia ku aing dihukum sia per bulan. Barang siap bobogaan siap kudu keluar getih. Ngaran sakumaha tangkal kayu osok keluar getih. Sok keluar mun dibacok ku urang keluar getah. Siage akur jeung tangkal kayu sabulan sakali keluar getah. Mangga cek Siti Hawa kukumaha ge nu penting mah abdi dihampur. Yes. Ya, sabulan sekali. Orai sia kulantaran ngeganggu ka makhluk aing disiksa sia ku aing kuari. Suku sia dieuweuhkeun terus datang ka kiamat moal boga suku sia. Aduh Gusti. Jadi beda suku. Orai itu di beda. Pokona sia ngaharep nukangan tetep kudu make beuteung jeung beubeut sia be soko sia siksa lantaran sia ngaganggu ka hamba aing. Nyangakeun Gusti abdi mah nu penting abdi ulah dikanarakakeun. Abdi mah ulah dikanarakakeun ulah disambarutkeun jeung setan jeung iblis abdi mah embung. Abdi mah ngan sakadar jadi kendaraan doang amankeun abdi. Aman sia nu penting moal boga suku moal nyangakeun. Tinggal iblis, iblis. Aisyah kunaon atuh? Sia make ululin ka sorga deui.
resep abdi gangguan omen Gusti bangsa abdi deui bangka waras ya. Maka iblis diturunkan ku Gusti Allah sakumaha kamari diturunkeunana bil ubullati di negara Ubulah teh Jabalun di kurbil Basrati eta hiji gunung dekat Basrah tidinya gunung cuman gunungna aya di tengah-tengah laut kos gunung nu kamari bitu di NTB teh eta gunung cuman di tengah laut didinya lah iblis diturunkan brus ke gunung Ubulah terus dana ka dasar laut tinggal Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa termasuk orang yang baka Allah ngadauh gol ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Adam Hawa turun maneh ke sorga layak sorga dicicigan ku jelema anu maksiat ka aing layak sorga dicicigan ku jelema anu nukangan ka aing geus diampurana diampure sia ku aing cuma turun lantaran eta dijerobeuteun sia aya nu kudu dikaluarkeun teu pantas ditimpen di sorga cepat turun sia ngisi sia di sorga di dunia turun Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh bimasamalata alaihi beserta anak cucu Kangjeng Nabi Adam anu diayakeun ku Gusti Allah ditonggong Kangjeng Nabi Adam. Berarti waktu Kangjeng Nabi Adam turun teh urang aya ditonggong Kangjeng Nabi Adam alaihi salam milu urang ti sorga ka dunia ka dieu. Ingat lantaran maneh tadi ditanya teh silih salahkeun kunaon Adam abdi mah ku pamajikan kunaon si Hawa abdi mah ku orai kunaon si orai ku iblis berarti di sorga keneh nyana teh geus pas ini nu mantak di dunia begitu turun cek Gusti Allah ba'dukum li ba'din adu sawareh anjeun bakal jadi musuh jeung sawarehna deui adik jeung kakak loba nu jadi musuh alo jeung emang jadi musuh kitu keneh jeung uwa jadi musuh bawahan jeung atasan jadi musuh kitu keneh atasan jeung leuwih atasan deui jadi musuh pamarentah jeung pamarentah mumusuhan pamarentah jeung rakyat mumusuhan anu ajibing ajib mah anak jeung kolot jadi musuh pamajikan jeung salaki ge mumusuhan terus bae dordar unggal poe tapi ai anakan mah terus awet rajet iyalah horenganan ba'dukum li ba'din aduh geus dicaritakeun ku Gusti Allah ulah aneh lamun buuk pamajikan baseuh keneh isuk-isuk tapi geus dordam tengah poe gua ledeg sing cileger tapi asal magrib beca lalager sempak geus teu dipake deui isuk-isuk jeung jaleger deui iyalah ba'dukum li ba'din aduh masya Allah gara-gara Kangjeng Nabi Adam nyalahkeun ka pamajikan nyalahkeun ka orai eta di sorga keneh orai nyalahkeun ka iblis atuh ku Gusti Allah dijelaskeun horenganan di alam dunia teh ba'dukum li ba'din adu silih zolim KBG kakakna embunga bagi warisanana ka adik-adina ngarasa boga hak awas ya ku aing emang aing teu pernah kaci omas cek nama aing teu boga golok ci omas marananan penggel ku aing sia kajen kumaha ge kakak tinggal kakak inu kos kieu mah aya deui tukang main koprok anak buah anak lantaran teu diberesit ku bandarna ulah sambat kaniaya ngeunah dinyana bae kajen kuku bagi aing nu mamawa anak koprokna tapi aing telok diberesit dipitaskeun ku aing jurig jeung jurig ba'dukum li ba'din aduh
mulai turun Kangjeng Nabi Adam ka mana Kangjeng Nabi Adam diturunkeun hubito adamu bisarnadib Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti surga ka gunung Sarnadib Jabalun bil Hindi di India. Siti Hawa diturunkeun wa Hawa diturunkeun bi Jeddah di Jeddah. Masyaallah. Orai di mana diturunkeun orai? Wal hayat bitat di Sajistan. Di Sajistan, Soviet. Jajahan Soviet Afghanistan Sajistan. Diturunkeun geus kabeh teh kakarak di dunia aya sakituan doang. Tidinya instruksi Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Adam barang diturunkeun di Gunung Hindi sarna diblangsung Kangjeng Nabi Adam turun ka handap. Tidinya langsung brek sujud Kangjeng Nabi Adam ceurik ka Gusti Allah terus tobat. Teureun-eureun Kangjeng Nabi Adam maca doa nu tadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus bae dibaca ku Kangjeng Nabi Adam Rabbana bari sujud Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 poe cek sakaol 40 tahun ngaraca tina mata Kangjeng Nabi Adam teh cai mata lantaran ngolocor bae cai mata datang ka okos kali ngamalir teu eureun-eureun cai mata teh terus bae ngecelakan bari sujud nu dikatuhu ka arah katuhu nu dikenca ka arah kenca jadilah solokan. Masya Allah cek Gusti Allah Adam irfa ra'saka gum tanggah kuda maneh geus dihampura ku kaula termasuk pamajikan anjeun dihampura tugas ayeuna mah pamajikan maneh teangan ku maneh datang ka kapanggih. Alhamdulillah Gusti abdi geus ngadenge hampura ti Gusti jembar abdi teangan pamajikan lempang Kangjeng Nabi Adam teu nyaho arah di mana pamajikan ayana munajat ka Gusti Gusti anu maha sagala-galana arah mana Gusti pamajikan abdi rindu abdi ka pamajikan abdi pamajikan abdi nu biasa ngaladenan abdi ngusapan abdi segala rupa di mana ayana make calana tah henteu sok aja macem-macem teangan heula can aya pamatek can aya istem can aya kitu tek-trek baru tek-trek mih tamatu pamatek damatek sepe dan lain sebagainya can aya make ampok-ampok dang daunan. Maka di antara cek riwayat nu dipake ku Kangjeng Nabi Adam adalah daun kayu ambar di sorga turun ke dunia eta. Nah eta kayu ambar haju ditinggalkeun waktu di India dek neangan Siti Hawa jadilah berkembang kayu ambar kuari kayu ambar teh sok dijentas beh lain kayuna tapi etana tah lamun disogek keluar naon ngaranna getahna getah kayu ambar mun urang meuli tasbih di Madinah kula boga ngan teu kabawa poe ka beli di Madinah atau di Mekah eta bakalna digramaha segede kieu bisa nu 100 hargana 10 juta 15 juta eta teh lainna naon sejarahna nu luar biasa jarang aya
tahun kamari kula umroh dek beli kayu ambar teh India punya diproduksi getahna jadilah tasbih teu sambarangan mun aya mata kabawa ku kula dideleke jeung kuari langsung dijual 100 juta ya sekali-sekali atuh bisnis malah aduh teu kabawa teh eta sekedar cek sariwayat seperti gitulah Masya Allah bari ceri Kangjeng Nabi Adam terus lempang tidinya ngarasa capek Kangjeng Nabi Adam teh munajat deui ka Gusti capek munajat deui ka Gusti capek munajat deui ka Gusti embusan ti Gusti seakan-akan ancaman ti Gusti tetapi sababaraha kali jol malaikat Jibril alaihis salam malaikat Jibril gengan sakada nuduhkeun arahna doang Adam lamun hayang kapanggih mata ka dieu arahna alhamdulillah mantak urang ge lamun eukeur kapahung di jalan tengah jalan teh nyaho arah eta ge nungguan malaikat Jibril munajat urang ila ruhi ila hadrati Jibril alaihi salam lantaran urang mah teu senyawa jeung malaikat Jibril kenu datangna kuntilanak cak Jibril ngageroan aing pantes bae sia teu parantes ya mah beuki jengkol bau aing geus sia teu daekeun malaikat balamun sungut urang bau tedaikeun beteng urang bau tedaikeun datangnya nama lamun beteng urang teh dieusi-eusian sungut urang teh diamankeun tina babauan tanpa dihadiahan deui malaikat daratang ka urang komo urang loba maca Quran terus urang maca shalawat zikir malaikat daratang tapi lamun urang dahar bae nginum bae ngopi bae jeung sajabana komo nu bau-bau malaikat teu betaheun betahan malaikat mentek urang lamun kapahung tengah jalan engke urang hadiah ke malaikat Jibril na teu datang tetep bae urang hayang aya jalanna cek saha ieu maka makola Abu Nawas cek Abu Nawas cekel bae eta kanjut gedean mana lamun gedean nu katu-katu lamun gedean nu keca-keca geus pokona yakinkeun eta eta lamun lalaki lamun awewe sarua bae coba awewe ge rada di tabeuhan nu mana anu rada tereng-terengan siapa segala ka awewe segala coba sintrek gedean mana awewe ge eta jeung harusan nu mana emang harus wallahu a'lam bishawab. Nah, berangkatlah Kangjeng Nabi Adam termasuk Siti Hawa. Alhamdulillah berkat kegigihan Kangjeng Nabi Adam alaihis salam Siti Hawa gerindu ka Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam gerindu tur diperintah ku Gusti Allah amproklah Kangjeng Nabi Adam jeung Ibu Hawa di padang Arfah. Masya Allah nu mentak arpah teh kenal waduh Kangjeng Nabi Adam Hawa Siti Hawa Adam Romi Masya Allah meureun waas jasa di sorga ka bumi terus kapan silih tangkeplah Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Nu manta kuari teh dijadikeun satu perjalanan ibadah haji. Ibadah haji teh ku Gusti Allah ditahukut di padang Arfah mengenang baheula bunda tercinta jeung ayahanda tercinta pertemuan di padang Arafah kuari ge kabeh alam dunia nu ti mana-mana mancanagara kabeh aya di padang Arafah. Masya Allah malah lamun teu dirobah mah ku pemerintah Arab dina taun ieu teh hukumna Jumat menangna 2,5
wallahu alam ke di ditu tapi tanda-tanda nama geus aya di antara tanda geus aya loba mukimin anu dikaluarkeun anu dipenjara ge kuari geus dikaluarkeun ieu salah satu tanda bahwa bakal dijadikeun sigana sabenerna mah dina hadis Muslim dina hadis Bukhari ali haji mah ieu adalah hajul akbar lain poe Jumat ge ku sadume Kangjeng Nabi wukufna poe Jumat maka dijadikeun haji akbar padahal mah seluruh haji akbar bae ngan kulantaran Kangjeng Nabi baheulana wukuf di padang Arfah na poe Jumat jadi lupa Jumat dianggap akbar malah ieu engke gaji naik 7 kali lipat segala rupa naik ke di Saudi Arabia mun gaji naik bala-bala ge nu biasa sareal 7 real mahal jadi iya haji akbar geus pake kaca pangan we sadunya jadi haji akbar tahun ieu untung sekali nu berangkat tahun ieu mun teu dirobah mun dijadikeun ku Saudi Arabia ku raja ieu wukufna poe Jumat masyaallah Kanjeng Nabi Adam teh geus kapanggih jeung ibu Hawa Tidinya terus Kangjeng Nabi Adam teh neruskeun lalakon perintah-perintah ti Gusti Allah. Cek Gusti Allah walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah alam bimaradi walakum lingat tetep karanjen kabeh hae manusia anak Adam fil ardi di bumi mustaqarrun nggon tetep yakni di dunia teh di bumi teh enggon tetep wa mataun jeung banda-banda jeung kesenangan-kesenangan silakeun sesenangan datang ka iraha ilahin tepikeun ka wates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah geus urang kabehan teh janji Allah kabeh bakal ngabogaan tempat tetepna lahir di mana cicing di mana bakal datang ka waktuna iraha geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Urang lahir di mana imah-imah jeung saha tatanggaan jeung saha cicing di saha tatanggaan jeung saha datang ka waktuna urang sabaraha tahun umur teh geus aya ti dituna horenganan cek Gusti Allah walakum fil ardi tetep ka aranjeun kabeh wahai Adam Hawa berikut anak cucu anjeun mustaqarrun aya enggon tetep padumukan di bumi marane aya anu di benua Asia nu di benua Amerika nu di benua Australia Eropa di jero benua Asia teh aya nu Asia Timur Asia Barat Asia Pasifik dan lain sebagainya urang kuari aya nu di belahan ASEAN kebenaran urang teh nanangga jeung Malaysia di Indonesia na kebenaran urang mah di Banten na kebenaran macem-macem urang teh aya ngan ieu mayoritas Tangerang aya nu di Serang Pandeglang Rangkas Betung segala rupa ka ditu tidinya teh anu di Tangerang nage anu di Cepatan anu di Kampung Melayu Teluk Naga Cikupa kabeh aya nu terindah Kecamatan Pasar Kemis mantep jasa tidinya padumukan masing-masing teh di Pasar Kemis ge aya anu di Kawaron anu di Etek anu di Kendal masyaallah anu di kampung anu pangjore-jorena kampung-kampung pondok nu dipicung jeung sajabana jore ongkoh pondok tapi teu bisa ngaji pondok terus nu digelam nu digembor kabeh horenganan geus aya dina Al-Qur'an walakum fil ardi mustaqar silahkeun wa mataun jeung banda-banda ente karesepna naon di dinya barang dahareun inuman ge sarua bae naon karesepna kitu keneh pakaian naon kasenengna wa mata aya anu resep somai anu resep bala-bala anu batagor aya anu resep baso mie jeung sajabana silahkeun matang maka pakaian ge aya nu tina wol nu kandal tina sepe nu kandal aya nu tina pamatek tek-tek jeung sajabana aya anu tina hero ente sipon jeung sajabana ieu urusan pakaian kitu keneh urusan sandang jeung panganna macem-macem ieu geus ditangtukeun ku Gusti Allah walakum fil ardi mustaqarrun wa mata
datang ka ira ilahin datang ka wates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah. Zaid mah waktu natengan seukur 20 tahun, Umar mah 30 tahun, Dadap mah 40 tahun, Waruk mah 50 tahun. Zaid, Umar, Bakar mah datang ka umur 70 tahun. Ieu mah Ki Khalid mah melencat saurang datang ka umur 150 tahun. Ilahi. Waktu nu geus ditangtukeun teu bisa mundur, teu bisa maju hin. Datang ka geus ditangtukeun waktu-waktuna. Huapan-huapan anu bakal datang ka sungut urang geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Inuman anu bakal datang ka bibir urang ka jero beuteung boh kopi, boh susu, boh es jeung sajabana geus aya tulisanana. Moal ngaleuwihan jeung moal ngurangan. Kitu keneh pamajikan urang anu bakal boga hiji daeb datang ka paeh, nu bakal boga dua, nu bakal boga tilu, salin ganti datang ka unggal pengkolan aya anak. Geus aya mereka nanti ditu. Datang ka iraha ieu mustaqarrun wa mata'un ilahin datang ka wates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah yakni ajal maut.